Wilujeng enjing para pamirsa, balik deui sareng abdi sasikirana dina informasi singkat enjing ieu. Saatos KPU ngumumkan hasil Pilpres 2024, seueur urang Indonesia anu henteu nampi hasil. Naha ancen salah sahijina atawa malah calon presiden jeung calon wakil presiden sejen anu teu narima. Hayu urang tingali warta isuk ieu. Mahkamah Konstitusi nolak gugatan hasil Pilpres 2024 anu diajukan ku pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo jeung Mahfud MD. Ganjar netelakeun yen Pilpres 2024 bener-bener ngancurkeun moral lantaran penyalahgunaan kakawasan. Ganjar oge nyebutkan yen kubuna nolak panghianatan sumangat reformasi anu geus lumangsung salila 20 genep tahun. Luyu jeung putusan nomor 2 PHU Pres 1000/2024 nu dibacakeun ku Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Senin 2 April 2024. Salila ti eta, Suhartoyo nendeskeun yen Mahkamah oge nampik bantahan para responden sareng pihak-pihak anu aya hubunganna sacara gembleng. Cek Suhartoyo, aya beda pamadengan dina hal ieu. 3 hakim konstitusi anu beda pamandengan nyaeta Saldi Isra, Arif Hidayat, jeung Eni Nurbaningsih. Hakim konstitusi Anwar Usman henteu kalibet dina proses sidang sabab samemehna geus dinyatakeun ngalanggar etik dina putusan perkara anu ngarobah kaayaan calon presiden jeung wakil presiden. Memutuskan, menyatakan 1. Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Hutama, prinsip kepantasan dan kesopanan. Kaputusan ieu saterusna jadi dadasar KPU pikeun ngangkat Gibran nu umurna masih 30 genep tahun jadi pamilon Pilpres 2024. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Mahkamah Konstitusi geus ngayakeun sidang ngeunaan sengketa Pilpres 2024 saprak Rebo 27 Maret. Mahkamah Konstitusi geus menta informasi ti pemohon, termohon KPU, Bawaslu, jeung pihak terkait nyaeta Prabowo Gibran. Mahkamah Konstitusi oge parantos ngadangukeun pernyataan ti saksi sareng ahli anu ditepikeun ku sakumna pihak. Sakitu sakedap informasi enjing ieu, wilujeng lereskeun deui kagiatanna. Hatur nuhun jeung tepang deui.